Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan kaludeng. Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Records. Saateke tenyangka bakal papisah, belum nyamer munggel tangkal pangharpan. Wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Suminar tembong dina waktu harita kekeh metot, nu akhirna turangga dina waktu harita nuturkeun, dapungu terus dibetot satengah digusur. Blus asup ka pangkengna Suminar. Bade naon cenah teteh teh? Turangga merod manehna surti yen Suminar dek ngajakan ngalakukeun anu teu wajar. Rangga makalah kacatanya teuing. Suminar tembong dina waktu harita ngebetot leungeun turangga. Petak lakuna bangun anu geus teu sabar naker. Aduh, teh kenging kieu atuh teh, mugi sing emut teh. Dosa ta teh? Kumaha? Dosa? Dosa ka saha Rangga? Rangga mah bet kawas balon bae geuningan. Dosa ka diri teh, dosa ka nu ngagelarkeun, dosa ka pangeran teh. Teh sae ngalajur nafsu kitu teh. Duh, Rangga mah geuningan bet kawas santri. Mung pangora Rangga, geus kolot mah ngan bati kahayang. Nyeta kitu teh. Nu mawi dina mangsa keur ngora, umur teh teu kenging dihahambur. Har, dihahambur kumaha? Pokoknya tak mempengora, urang teh kudu sabaku kanikmatan supaya geus kalotna teu loba kapanasaran. Namun kedah nganggo jalan halal teh, mending oge teh kagungan caroge. Margi kieu teh nya maksud teh ayeuna umur keur sedeng nangora, kulit peungkeur kene, soca cekas kene, tangtos teu kirang-kirang anu misuka teh. Namun engke di mana soca tos lamur, kulit tos peot, sareng rambut tos camut-mut bodas, pameget teh moal aya nu malire teh. Namun upami urang gaduh caroge, sanaos teteh tos sepuh oge, tetep we teh bakal aya nu mikanya sareng Rangga atuh. Suminar tembong
nyarita kituna teh bari jeung netep ka Turangga sedengkeun renghapna napas ebre ngoyageun dadana. Sareng abdi kumaha teh? Nya sareng Rangga. Kapan teteh teh kudu boga salaki? Kitu pan. Tadi cek Rangga teh. Abdi masih keneh tebi atuh teh. Teu acan aya maksad. Turangga jadi gugup oge ku teu disangka betamiang melit ka bitis. Tuh, da kitu lalaki mah. Ongkoh mamatahan, ari disedekeun mah geuningan kalah kanggo lahe. Anu matak mending ka dewe anggur baturan tetehnya. Suminar nyarita kituna teh bari jeung ngabedol leungeun Turangga supaya naik ka pangsarean. Aduh, ampun teh. Ih, bet kalaka ampun. Nah boga dosa naon Rangga teh? Suminar bari keukeuh ngabedol, petalakuna teu beda tinu gelap mata. Tawara teh, Turangga tetep dina waktu harita mugen cacakan lamun teu inget kana jasadna Suminar anu geus kungsi nulungan ka manehanana sakali ngegeuweungkeun oge piraku teu lesot. Ai, leres Rangga teh teu daek. Muhun teh, nyaah abdi teh ka teteh, ulah dugi katras kadalon-dalon teh. Nya katuh, tapi pencetan we nya ayeuna mah. Ieu puguh suku. Karasana teh man asa carangkeul kieu ieu. Suminar ganti siasat, panyekelna dilesotkeun, geus kitu heg manehna nangkara. Turangga teu nolak jeung tibatan kudu ngalakukeun pagawean anu nista mah nya mending oge mencetan. Ku kituna heg leungeunna ngagarayam kana biti Suminar. Tong jajareget kitu atuh. Iya kabeh luhur. Suminar bari mindahkeun leungeun Turangga kana pingpingna. Mangka-mangka sampingna bari ditarik sabeakna. Ih, teh kenging kitu atuh teh. Turangga bari rikat ngejetkeun leungeunna. Har, naha? Puguh ieu yeuh di dieu yeuh anu cangkel teh. Atuh eta teh sinjangna. Kapan? Ngarah ka rasa jeung hareudang deui teteh teh. Suminar dina waktu harita bari baragadal muka kabayana. Puguh we Turangga mani gancang ngebalieur ngarasa serap kunu ngagelempong umyang. Narah teh. Turangga bari rikat dina waktu harita ngajorelat keluar. Rangga, Suminar ngajorowo, tapi Turangga saeutik oge teu malire. Sarta maksudna rek terus bae bijil ti imah. Tapi kasampak teh Wulansari ngahadang lebah lawang tepas. bade angkat ka mana Kang Rangga? Bade wangsul we. Nah, kitunya emak mah. Punten atulan. Turangga dina waktu harita menta jalan lantaran lawang anu ketepas katutup ku awak Wulan. Nah tega kitu Kang Rangga teh bade ngantunkeun Wulan. Wulansari bari kerewek kana pigelang leungeun Turangga. Sabot kitu Suminar norojol ti jero kamar red ka anakna keur nyekelan leungeun Turangga. Atuh teu anta parah deui sirilik bae manehna dina waktu harita nyampeurkeun. Gampleng bae Wulansari teh ditampiling. Paingan si Rangga jadi beda pamolahna. Deta maranannya digoda ku sia. Pokna dina waktu harita bari renghap ranjuk. Ih, mangke lanan sabar teh. Abdi mah ka itu ka ieu oge teu aya rasana naon. Ari sanes rasanya anu di dadasaran kudu duluran mah. Turangga bari ngegentak ngahadang Suminar anu harita rek ngagampleng ka Wulansari. Kumaha ari emak? Teu pupuguh jojol benduk mate. Wulansari teu budu maniram bisa. Nemal sia. Nan bakuna make cekal-cekal segala rupa sia. Aya hate sia teh kasih Turangga. Suminar beuki nyeuneu. Lepat emak atuh. Montong kalakane mal sia ungkluk. Sarua deui jeung lalakina. Paingan tadi paduduaan. Kitu we nya pagawean teh. Suminar bari muncereng ka Turangga. Ih, eta teteh mah ari nyarios teh. Di dieu mah ka itu ka ieu oge teu aya hatena naon. Balik kanan teteh maksa-maksa anu teu suka. Turangga jadi naik oge getihna ka luhur.
kumaha? Heh, nambik maneh teh ka kami pantas dah yang akan anakna. Astagfirullahaladzim. Cing, sing eling nyarita teh Suminar. Waras teh pikiran teh. Turangga bener-bener ngebudael amarahna. Aduh, setan sia. Nah dikirana aing teh gimir ku sia. Heh, da rumasa sia teh geus diturungan ku aing. Memang rumasa, tapi tengah nu hati kaula kudu tunduk ngajudkeun nafsu andika. Anu nyata-nyata kalakuan teh kawasato. Turangga nambalang. Setan sia. Sugan hayang diwaras sia teh ku aing Suminar bari teu amparah deui dina waktu harita nyeprutkeun pereupna. Leungit asih timbul ijid, hilang nyaah timbul cua. Eta we mireuneuh Turangga dina waktu harita matak sebelna teh. He, nya benernya Andika mah iblis bungkeurekan Suminar. Turangga dina waktu harita rikat ngajorelat katepas, anu seterusna luncat kaburuan. Untung aja Turangga. Sang harapan si aya si Suminar. Nyarita kitu nate Suminar dina waktu harita bari ngablesat nuturkeun kaburuan. Cerai nincak tanu langsung pereupna dina waktu harita ngadius bang baraan. Ayo Suminar, haram pikeun si Turangga kudu ngejat di pekarangan. Turangga dina waktu harita bari rikat ngagilak nyerong denggelan potong tunggal dek ngahancak kena pigelan. Tapi Suminar memang cukup ringes. Manehna ngagentak narik deui leungeunna. Orokaya leungeun kenca Turangga dina gerakan timpuk ayun geus teu bisa disingkahan deui ngajedak kana palipisan. Suminar kontan ngagerung, tapi daya tahana memang cukup mata kaget. Manehna ngagentak narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Jorat, manehna luncat ka gigir, bari nyamperkeun dampal sukuna dek nyapu babajeng. Orokaya, Turangga rikat ngajengkat. Seret, manehna ngagunakeun lengkah opat. Bereupna nyasab kana punduk anu naik koneng. Suminar meh-mehan ti jongklok, tapi sanajan kitu manehna masih kene bisa ngagilirkeun badana ka belah katuhu anu dibarengan ku gerakna leungeun katuhu. Ngaheat dek ngagampleng iga burung ku tenggelan kepang. Ngan bae gerakan Turangga tetela dina kakesitanana teu bisa diungkulan ku Suminar. Manehna ngagentak mundur salengka bari ngasupkeun tajong ku tabaringin. Ngahancap pigelang. Suminar bari leungeunna ngarepeng. Sabot kitu perut kenca Turangga tembong ngadius dek ngagempur careham. Suara karawang Suminar rikat ngabalieun, tapi leungeun katuhu Turangga tembong dina waktu harita nyuruntul sarta teka titen ku Suminar. Ngahancap palipisan. Suminar ngagerung bari badana kontan ngageblag ka tukang. Wulansari ngagerok teu sirikna tuturu bunti imah. Sakumaha gorengna oge kanu jadi indung. Ari mireungeun nepi ka ngabebengkang kitu mah teu burung we, hatena teu kuat. Mugi sing emot Karangga. Sing ngawatos atuh kapun biang teh. Wulansari nyarita deui bari cari nakda. Kepaksa urang lantaran tetela indung anjeun teh teu bisa dibawa bener. Sabot kitu Suminar geus bisa deui hudang red ka Turangga keur nonggongan ka manehanana teu anta parah deui. Jorela manehna nyampruk bari nyamberkeun gempuranana.
Turangga cukup ringes ngagentak manehna mali sarta langsung ngageser ke belah kenca. Los gempuran Suminar ukur ngahanca tempat anu kosong. Bareng jeung eta sakilat Turangga ngagerakeun rawe rantas. Sakaligus pigelang ejeng pepeteang Suminar dihanca ku tenggelan dampaleungeun anu disangigirkeun. Suminar ngagero tapi tetela kuat nate maneh narikatnya gilek nyerong ke katuhu ngabarengan gerakan perep kencana. Disalah deui ngahanca careham. Aduh, Turangga ayeuna mah anu ngagero bareng jeung eta perep katuhu Suminar tembo ngadius di handap dek nyodok kana huru angen. Turangga ngagentak mundur bari ngahempatkeun tenggelan kedetna. Tapi deui-deui perep kenca Suminar teu katiten gerakanana. Ngahanca pali pisan. Turangga ngageru bari sirahna ngadang heak. Coela. Tuur Suminar sakilat munjel ngebeset hulu angen. Bareng jeung eta dua leungeun Suminar tembong dina waktu harita sakilat meta. Uhuk ceri Turangga benang dihanca ku tenggelan kepeng. Turangga ngegerung lamat naker koleap. Bru manehna nambru. Coba keturukan sia pangabisa teh Turangga. Coba sia lamun Andika nurutkan kana kahayang kaula pasti Andika moal ngaranapan mamalah seperti kieu sia. Suminar bari ngeteyep nyamperkeun disangka nama Turangga teh moal bisa hojah deui tapi lain deui ngaranjugna Suminar lantaran nyaho-nyaho Turangga geus nyagurinjal sarta langsung ngadiuskeun pereupna. Suminar rikat ngajorelat ke belah kenca memang kitu kahayangna Turangga sakila dampal sukuna meta cekuk teu salah deui ngahancak kana kekemplong. Suminar ngagero nahan ka nyeri sedengkeun Turangga rikat dina waktu harita ngagilek ka belah katuhu bari nyamberkeun perep kencana. Suminar rikat mundur ngabarengan tenggelan kedetna dek ngahanca pigelang. Orokaya perep katuhu Turangga geus ngadius manten sedengkeun perep kencana terus ngelawit ka gigir nu ngajadikeun ngeplosna tenggelan kedet Suminar. Hugue ari karawak teh pigelang leungeun Suminar ditungku nu saterusna dicerek bari langsung dibetot. Bareng jeung eta perep katuhu Turangga geus teu bisa disinggahan deui ngagejrot kana pali pisan Suminar. Ngoceak namah ngoceak Suminar teh tapi ari hojah namah tetep we masih keneh aya. Harita oge naha ari kecrote manehna nyeduhan kana beungeut Turangga. Hugue tumerapna ka Turangga sacara gerakan refleks manehna ngagentak nungkup beungeutna ku dua dampaleungeunna. Kasempetan hade pikeun Suminar maningan sakilat naker manehna ngirimkeun tonjokan anu patutur-tutur nu dilakukeun ku leungeun kenca jeung katuhuna. Nu pikeun Turangga mah kapaksa daek teu daek kudu narima nasib beungeutna dipake bulan-bulanan perep Suminar. Atuh pikeun nyelametkeun dirina kapaksa manehna kudu ngajauhan. Kurang ajar sia Turangga sanggeusna ngabersihan beungeutna teu anta parah deui sebrut bae manehna narajang ngagunakeun gerakan lembu ulung. Ayo lawan. Hugue tumerapna ka Suminar nepikeun ka ngaranjuk barang mireungeuh badan Turangga anu melesat sahibas dada.
Maksud mah manehna teh dek ngagentak ngejak Orokaya panarajang Turangga kaburu nyampet manten sarta teu antap parah deui cekrok dadak Suminar dina waktu harita dihancak ku tejehan dampal suku bareng jeung eta dua leungeun Turangga nu memang keur manco ngajedak ngahancapu jeung Suminar ku tenggelan kepeng jadi Turangga nincak taneuh sarta paparah mah manehna dek nyusul tepus ku jurus kembar anu bakal ngahancak kana dada Orokaya kapaksa jadi tetulus lantaran kaburu mirenge Suminar ngalang gerak ru ngarumpuyu teu beda ti kapas anu dibanjur ku cai Wulansari ngagero bari sirilik manehna muru ka Suminar gabruk bae manehna ngaronto terus ngaguk-guk bari ngagulang gaper anu jadi indungna nu teu empes-empes lantaran kapaehan hampura ulan Kang Rangga teh lain teh ras-rasan ngan indung anjeun teh kacida pisan ngahinana ka Kang Rangga Turangga bari dongko hek manehna ngarampa dada Suminar luhureun gunung sakembaranana teu matak ngahariwangkeun lantaran jalan pernapasanana masih keneh kuat ku kituna jorelat bae manehna luncat keluar ti pakarangan terus manehna ngabelesat nu dimaksud dek terus kasadatapa dek nempo adikna sugan tacan mulang ka lemburna beja nu dibawa ku Kidaspan jeung Aminta teu wudu matak ngagetkeun oge cenah pantes Turangga moal bisa dielehkeun lantaran manehanana teh ngabogaan pakarang wesi kuning maklum beja teh harusna alah batan goong sok sanajan diembarkeunana teh di Kertasari teu burung we eta beja teh tepi kagoha sarta ngabulubus kana ceulina Pajatira atuh hal ieu teh teu saeuti matak ngajadikeun rasa kapanasaran pikeun Pajatira mah ku kituna dina hiji poe manehna ngajurung laku ka Sukri jeung saurang murid paguron sejena supaya ngadongdon ka Kertasari pikeun muguhkeun nya henteuna Sukri miang sarta langsung ngajugjug ka Kertasari kabeneranana teh amprok pisan jeung Aminta heg manehna natanyakeun kalawan teu hese beleke Aminta terus nerangkeun yen bener Turangga teh ngabogaan pakarang wesi kuning sidik nempo ku panonna sorangan lantaran harita teh pakarangna ditembongkeun Duta Suara Karawang 103,2 FM. Turangga baturna yuda kitu manehna teh Sukri nanyakeun baku nama hayang ngayakinkeun bisi aya deui ngaran Turangga anu sejena semuhun batur nasi juda orang lodaya geuning eta salira uninga kan tenan we maranehanana teh kapan muridna pagoron goha laras eta semuhun Ari Andika nah di mana kitu Aminta ayeuna mah anu nanyakeun kuring oge sanyana mah ti goha pantes atuh uninga dupe eta pangnama luruh Turangga Dharma piwarangan kuring mah sayaktos nama nuju ngeban pancen teu jadi guru kutande janten teu aya maksad-maksad anu sanesna nya Aminta jadi ngarasa curiga oge mana horeng ieu jalma teh dulur sapaguruanana Turangga anu geus jadi musuhna teu aya mung di piwarang maluruh we kuring mah Sukri teu daek nyaritakeun anu lain-lain lantaran memeh indit diomat-omatan heula ku Pajatira ulah ngalobakeun dongeng anu tepugu geus karuhan meunang katerangan anu matak nyugemakeun Sukri katut baturna gancang balik deui be ka goha atuh sadatangna ka goha dadak-dak bae bebeunangan hasil maluruh teh didongengkeun ka Pajatira tetelah wesi kuning teh ayeuna namanya geus kapimilik ku si Turangga nya
nya bener anak itu manya si Rangga teh ngabudi uci. Disangka manehanana nepikeun kawani kitu, nepi kawani kitu peta. Padahal manehanana oge nyaho yen bedog besi kuning teh boga ai. Si Yuda deui pasti sapongkolna teh geuning nepikeun ka ayeuna oge teu embol-embol. Mana kitu oge terus bebarengan bae meurinan ejeng si Rangga. Nah di mana tempatna ayeuna nya? Nah di Cipangukusan, di Seda Tapa, atawa di Legok Jero. Aya waktu mah ku aing pasti rek disusun. Kalaku mah oge bedog busi kuning teh kudu bisa direbut deui ku diri aing. Lantaran jelas eta pakarang teh lain hak manehanana. Pajatira ngagarentes dina jero hatena nyaeta sanggeusna ngadengekeun dongengna Sukri. Sedangkan Intan Sari nu memangna harita ngadengekeun di pangkengna sigana teh teu ambil pusing lantaran kungsi eta teh dibejakeun ka Pajatira. Nu teu merapna ka Pajatira lain deui ngarasa kagetna. Kukituna manehna geus ngabogaan kapastian yen anu kungsi nulungan ka manehanana jeung anu jadi anakna teh pasti eta-eta keneh jelemana. Nu kungsi nulungan aing oge perlu diteangan. Aing teh tacan ngebrehkeun katumarimaan hate. Mangka-mangka jasana teh lain saeutik saeutik. Malah anak aing sorangan si Inten oge kungsi ditulungan. Nah sajeng urang mana nya manehna teh oge harita manehna nandingan Ki Badaga ejeng Ki Jarot. Nah kira-kirana bisa unggul Badaga. Badaga tetela kalakuan Andika teh lain antep-antepeun. Baheula maneh geus ngabuntungan Ki Mardani, ayeuna maneh geus dek deui bae ninggalan Ceda dina tak-tak kaula. Lamun kauninga ku paguru manehna teh pasti bakal dihukum. Dalah jeung kaula oge Badaga, di mana engke kaparengkeun panggih deui maneh ulah boga rasa bakal lepas Badaga tidak balitungan. Badaga bongan kalakuan maneh sorangan. Gerentesna hate Pajatira ayeuna mah ditujukeun ka Badaga. Sedengkeun Badaga sorangan anu keur aya di tempat panyumputanana nyaeta di Leuweung Cilanggeng. Gawena teh tingrariung ejeng Pajarot Katut Samba anu jadi jejer sapopoena. Taya deui iwal ti nyaritakeun jalma anu ngaku-ngaku ngaran si Wesi Kuning saluyu ejeng pakarangna badi Wesi Kuning. Perlu si Wesi Kuning deka diteangan. Pabadaga dina waktu harita ngareret ka Pajarot. Dek neangan pipanya kiteun kitu Ki Adi. Pajarot dina waktu harita bare nyerenge. Kumaha akama tos jejeri ku si Wesi Kuning teh. Pabadaga bangun anu kurang panuju ngadenge pok-pokanana Pajarot seperti kitu. Kumaha Ki Adi? Jejeri. Taya cupa si Jarot mah Ki Adi. 10 deui jeung sabangsa nu disebut si Wesi Kuning sarta tingkat pangabisana satata cadu bakal mundur akate. Ngan ari ku pakarang mah tetep we akate ngarasa paur lain lawaneun Ki Adi. Iya margina ka nu mawi si Wesi Kuning teh nya urang teangan we ka. Dek ngajajal pakarangna Ki Adi. Sanes ka kieu ye kayo satia-satiasa pakarangna eta Wesi Kuning teh ka kudu direbut. Margi upami urang laksana ngagaduhan eta Wesi Kuning. Duh kawasna bae nya moal aya nu bisa nandingan saurang oge pasti bakal paek lah kabeh jawara-jawara teh. Sok sarakah kitu Ki Adi mah nya. Sarakah kumaha ari aka? Nya sarakah bedog Wesi Kuning anu ti si Jatira oge can puguh ka pemilik ayeuna geus hayoh deui nya. Ki Adi mah hayang ngarebut anu sejen. Bedog Wesi Kuning eta mah jigana wae ka tepati ampuh Angkoh deui kalahkah terus ngalaras tepuguh.
maksud teh ngaros di mana ayana? Nya kapanan ngaleungit di tutugan Gunung Wayang. Nu mawe kitu tah ka? Mending ngakalan ieu we nu aya. Tapi berat teuing tarohanana Ki Adi, jeung tinimbang beunang mah ulah-ulah urang anu bakal bangkar Ki Adi. Tah aka mah sakalit manah ka? Kanyataanana we Ki Adi, kapan harita oge memang ku jalmana mah akatenya saeutik oge teu seber, tapi eta ku pakarangna ngandung daya pideupehan Ki Adi. Ulah ditaraga lah tuh, nya maksud teh ulah dihareupeun ka. Matak naon upama dibongohan? Pabadaga ngasongkeun saran. Dibongohan kumaha maksud Ki Adi teh? Dibongohan ka, di dadaho. Sok sanaos manehna cingceung salirana oge. Tangtos aya bongohna atuh ka. Bisa jadi Ki Adi. Ngan eta kamah kagetna teh. Na urang mana cenahnya manehna teh Ki Adi? Duka. Nanging eta tah ku nyabit-nyabit si Mardani. Moal kitu anakna. Memang si Mardani teh ngabogaan anak lalaki. Bisa jadi. Deh, mutnya tehnya anakna. Beki berat hareupeun teh. Lantaran sahanteuna. Manehna teh tangtu ngabogaan maksud dek males ka nyeri. Kitu tah Ki Adi. Teu naon ka. Jama koe sakitu mah. Jama kumaha ari Ki Adi? Jaba kudu jeung nying hareupan si Jatira deui. Lantaran pasti badehanana teh moal cicingeun Ki Adi. Nu mawi ka, urang kedar tiasa ngarebut Wesi Kuning. Nya maksud deh, sepadas urang tiasa yang hareupan musuh-musuh anu kudu ditalukeun. Nya, ngantara bajamana Ki Adi. Eta ka mah sapertos anu mampo memeh nanggung Kumaha teu deuk kitu atuh Ki Adi. Dan memang ieu teh lain pagawean anu enteng-enteng. Aka mah kajen titah nying hareupan banteng we. Sok sanajan jumlahna 10 oge. Jeung tibatan kudu nying hareupan si Wesi Kuning mah. Duh, eta Ki Adi anu matak seunggah teh pakarangna lain naon Aka mah. Ade Aka cekuring oge ka urang dodoho. Susah Ki Adi lantaran urang teu nyaho tempatna. Janten Aka teh teu sanggupnya. Teu sanggup tacan waka Ki Adi. Ngan matak bingung nate. Nah kamana nya kudu neanganana. Gampil perkawis eta mah ka. Moal teu dipaguron goha ngajeruk nate. Pabadaga kawas anu geus pasti. Yakin kitu Ki Adi? Yakin ka? Alasanana? Manehna teh tos nulungan si Jatira. Ku kituna ka, manehna teh lah moal teu terus ka goha. Mangka-mangka kapan si Jatira teh ngabogaan anak awewe. Kartos ka? Nya karti Ki Adi. Tapi nah bakal cicing di dinya kitu saterusna manehna teh. Duta Suara Karawang. Sanaos teh terus ngadutun di goha oge ka. Tangtos manehna teh bakal pulang hunting. Mangka-mangka si Inten Sari sakitu moronyoina. Pira kowe si Wesi Kuning teu kaceot. Pabadaga bari ngareret ka Samba nu harita pamuluna ngadadak robah. Barang ngadenge Inten Sari disabit-sabit. Lain dipikah yang ku si Samba. Pajarot oge pipiluun ngareret ka Samba. Semuhun, tapi gampil eta malah. Upami Wesi Kuning tos ka pemilik urang mah. Jelemana urang sampurnakeun, si Jatira urang dalukeun. Atuh si Inten Sari pasti bakal ka pemilik ku si Samba. Hidupan ka. Pabadaga saterusna seuri ngagak-gak. Bari nepakan punduk Samba. Carana kumaha Ki Adi? Berkawis naonana ka? Pabadaga malik nanya. Eta perkara si Wesi Kuning. Nah hagal bae jora gagoha. Ulah kitu ka. Nyasat bade dibongohan atuh. Kitu we ka urang pegat. Nya irah dek dilaksanakeunana. Enjing kitu asa atuh. Sayagi ka. Sadia bae ari cara Aka mah Ki Adi. Mun atulah urang enjing we nya. Pabadaga bari ngadadak beungeut nama Rahmai. Kumanehna geus kacipta. Kumaha pisugemaeunana lamun seug kalaksanakeun miboga Wesi Kuning. Saeutik oge kumanehna teu kapikir yen lamun seug kalaksanakeun teh mah piraku akhirna teu matak nimbulkeun diributan jeung Pajarot. Lantaran ari jejeroanana mah Pajarot oge pada hayang ngapimili. Tapi harita mah teu diebrehkeun
ku kitu teh mah manehna teh lantip oge siga nu heueuh taya kahayang sok padahal hatena mah lain deui ngageremetna ngan nya kitu cicing-cicing be teu diributkeun ti ayeuna engke ge lamun geus beunang direbut bakal leuwih gampang ngarebut ti pabadaga sok sanajan kudu riributan ejeng dulur ceuk pamikirna teu ieu jadi pasoalan. Isukna rebun-rebun keneh naker tiluanana geus ngabring ninggalkeun leuweung Cilanggeng ngahaja inditna teh ari sukene supaya nyalse di jalana moal langsung ngajugjug ka goha berang-berang tapi dek ngajejempe heula di pajaten sakalian bari dek ngadedengekeun. Caturkeun di Cipangukusan nyaeta Nyiranda Suminar anu geus kungsi kawiwirangan ku turangga jaba ditampik sapajodogan jaba deui jeung diragrageun di pakalangan puguh we nyeri perihna teh lain caturkeuneun nu dibarengan ku hate anu kacida nyongkab panasna hayang bisa males ka nyeri mulangkeun ka nyeri hatena. Tadi nama ke anakna oge dek ngambek Suminar teh lantaran pamikirna pangna turangga nepikeun katedaekeun ngalayanan teh pasti kagoda ku Wulansari tapi barang manehna lilir tina kapaehanana kanyahoan anakna kerawah riwi bari ngagugulung manehanana hatena jadi ngahlas oge sarta harita keneh oge timbul rasa kanyaah kanu jadi anakna. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lalakon pusaka urang runtut raut jauh tina pacing kadang nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan silih anter ku kateunang silih payungan Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. saketika tenyangka bakal papisah bulan nyamar munggel tangkal pangharepan wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran rumulung dapat jandu Para kanca sadaya, wilujeng kantun.